Saya Pulani Saya Pulani nikahkeun kaula ka anjeun nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula Ai Pepi Susanti kalawan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Teraskeun dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Ai Pepi Susanti kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Sah. Baru
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Sim kuring ngabantun atas nami ina keluarga Bapak Atang nudabang ti pakancaa barijeng ngaleut ngapanaleut tapi kosong gemolna hapa bawana sepi jinjingna subung suhun tangungna mun labuh malaya nunulungan ngaleut ngabandaleut sing alabri ye hiji tawis yen jang epul teh dongkap kasir nagali sanes kairin kucah Cipanjar kagusur ku guruhna Cimanuk. Assalamu ala man tabi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim. Tanya dua nana. Bisi dihirikeun jeung ninina ieu teh mah. Bogoh pisan. Ya, aduh tuh. Maneta teh jantan ieu mah. Jadi teu janya lisan Pak Asep atuh Pak Hajian tibakan saat teh dikedakeun ayeuna lisan ku pribadina. Ayeuna neng tadi nah yen teh digentos ku Bapak Atang. Ieu anu dipicancong ku salega. Cinta urang teh. Ah, tos alhamdulillah. Epre haina kasaksi ku sadayana sanes. Tayeuna ibuna kapayeun? Tumping bagaya sumangga lenggah baru teuing aking taibang kanya mama si loka kang kalungkeun bang Nganu lah. Iya. nggak sasalah mah keras tadi di sasalah salah juga di desa nyanggakeun racikan cacandakan saya ya aya lawan iblis aya kosapicis kemudian di besan depakan sah cacandakan ya sun gasip ditampi enggal ditaina
ayeuna mah sami-sami munajat ka Allah anu Maha Kawasa. Mugia ieu cacandakan sing manjing wanci kana uga ngaran datang mamanggaran renung sirungna mayat tak cangkokanana kalayan lebet ku siraman-siraman hidayat yuk tawaf di Allah Subhanahu wa ta'ala ditampi kalayan kabingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harrama syifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum as-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falayastasinna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Tanah ulemanana yusohibul makosid gaya sanes kanggo langkung tipayun painten pribados bade nyocokeun data marios data anu parantos katampi. Langkung tipayun bade dicocokeun data calon panganten pameget anu parantos tercatat teh jenenganana Cep Sepulani binti Bapak Atang, kelahiranana Garut, Kaping 8 Juni tahun 82. Agama Islam, pekerjaan wira swasta di kampung Babakan Caa. Dina ieu akad pertikahan anu parantos tercatat teh bade dimas kawinan ku emas 10 gram.
gitu aya deui engke urang dipayuneun Allah Subhanahu wa taala baris ditaroskeun perkara urang sareng kulawarga urang. Nya mawi kedah urang teh pang saena istri di mana-mana istri selalu ngabungahkeun kanu janten caroge ingat teh nya di mana-mana diparentah enggal kajabana hartosna ti urang ngalaksanakeun kewajiban urang anu 5 waktu nya saur Bapak Ali sebat bae nya yang saya pulani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak geus kaula Ai Pepi Susanti kalawan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan eta kamu kabulna tangke kabulna ieu ijab kabul tarima abdi nikah ka Ai Pepi Susanti kalawan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan nganggo binti bade nganggo bin mangga binti oge nya sanes teu nganggo binti dah payuneunana ayeuna eta jelas saposna jeung sobi kontan tarima abdi nikah ka Ai Pepi Susanti kalayan nganggo emas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Masadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengapa dengan adi? Sok. Kalem pun. Adanya atas kontan enggak terima abdi nikah. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pulani Saya pulani nikahkeun kaula ka anjeun nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula Ai Pepi Susanti kalawan nganggo mas kawin kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram 10 gram dibayar kontan. Teraskeun dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Ai Pepi Susanti kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. sah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sadayana nu hadir mayar mas kawin mayar mas kawin kabojo abdi kabojo abdi Umang Rupi Rupi perhiasan emas perhiasan emas 10 gram 10 gram dibayar kontan dibayar kontan. Nampi abdi dibayar mas kawin Sarobi abdi Umang Rupi perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi sing biasa memangfaatkeunana. Nah, ieu aosnya bismillahirrahmanirrahim sesudah akad nikah teras ke di perjanjian ya. Talak tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Pulani bin Atang Suryana berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Aipepi Susanti binti Mamat dengan baik, muasyawarah bil ma'ruf, menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya saya membaca sigat taklid atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya satu meninggalkan istri saya, dua tahun berturut-turut, dua atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4 atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwad atau pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwad itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam CQ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Suami saya Pulani.